Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahumullah, langkung dipayun urang payus pantes salawasna muji ka Gusti Allah, salawasna bersyukur ka Gusti Allah. Margi Gusti Allah panggilan urang sadaya salawasna ngalimpakeun pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Boh nikmat anu dohir sapertos urang dipasihan rezeki, dipasihan kasehatan. Ya kitu deui nikmat batin urang sadaya dipasihan taufik, dipasihan hidayah, sehingga ku taufik nyaeta pemahaman, pengertian, oge hidayah, petunjuk di Gusti Allah, kalebet oge ilham, maka ku taufik hidayah urang jadi jalma anu iman. Jamaah Jumat rahimahullah, dina di kesempatan hati ngadugikeun ayat-ayat anu ngakuningakeun tentang masalah takwa. Tangtos urang sadaya sering pisan nguping pisan istilah takwa. Istilah takwa asal bahasa Arab. Nusok sanaos kiwari terus diadopsi jadi bahasa Indonesia atau oge jadi bahasa Sunda. Asalnya tina bahasa Arab ittaqo, yattaqi, kata Nabi waqo, yaqi, wiqoya. Anu hartosna nyaeta ngajaga diri, melindungi diri, memproteksi diri tina dosa-dosa. Jadi urang sadaya kudu miara jiwa urang, miara diri urang, sangkan ulah dikotoran ku dosa-dosa. Ari dosa teh nyaeta pirang-pirang pelanggaran karena parentah-parentah Gusti Allah sinareng Rasulna. Tadieu takwa anu Gusti Allah diajarkeun ka urang, kurang kudu dipraktekkeun, kudu diamalkeun, kudu direalisasikeun. Ari cara ngamalkeun eta takwa, cara ngarealisasikeun eta takwa teh nyaeta ku cara urang ngalaksanakeun kana parentah-parentah ti Gusti Allah. Oge urang ngajauhan
ulah ngalanggar kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah. Tah ieu carana ngaplikasikeun ngarealisasikeun tentang takwa. Dina ayat surat Ali Imran ayat 102 anu nembe dina muqaddimah tos didugikeun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sakurja anu ariman aranjeun sing takwa ka Gusti Allah kalawan takwa anu sabenerna. Jeung omat aranjeun ulah maot angin maot teh sing dina kaayaan Islam. Jadi tegas anu marentah ka urang yen urang kudu takwa teh nu marentahna teh pangeran urang sadaya Gusti Allah. Oge urang kudu kasahana takwa teh oge tos dituduhkeun ku Gusti Allah. Yen urang teh kudu takwa teh ka Gusti Allah. Oge sakumaha oge dideudeu dina Al-Qur'an surat Al-Hasr nyata surat ke-58 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sakurja anu ariman sing takwa aranjeun ka Gusti Allah jeung sok perhatikeun amal-amal urang ayeuna di dunya teh geus ngalakukeun amal-amal hade naon bae. Ieu teh pibakeuleun aranjeun nyaeta di alam akhirat liwat pikeun pibakeuleun di alam akhirat. Sing takwa aranjeun ka Gusti Allah sabab ari Gusti Allah teh taliti pisan mariksa meunteun kana amal-amal aranjeun. Gusti Allah pada urang sadaya nganilai kana sadaya amalia urang sadaya. Rek amal urang anu alus, rek amal urang anu goreng, tentu urang berupaya terus ngalaksanakeun amal-amal pagawean boh tenaga, boh harta anu alus sarta urang berupaya meminimalisir pagawean-pagawean anu goreng, pagawean-pagawean anu mengandung dosa. Tah ieu urang cara memproteksi diri urang tina dosa-dosa nyaeta disebut takwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhirih. Jamaah Jumat rahimakumullah, tantos seueur pisan ayat-ayat anu marentahkeun ka urang sadaya anu isigna yen urang teh kudu takwa ka Gusti Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Gusti Allah masihan bewara tentang faedah, tentang hikmah
di mana urang geus bisa ngalaksanakeun takwa. Dan tawisna Gusti Allah nyawiskeun surga. Sapertosna Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 yang Gusti Allah nyawiskeun surga pikeun jalma anu takwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Gusti Allah nyadiakeun surga kanggo jalma anu takwa. Dan tawisna paedahna di mana urang jadi jalma anu takwa, Gusti Allah nyadiakeun surga engke di alam akhirat. Oke, di dunia kene sakumaha Gusti Allah didewarakeun dina surat At-Tolaq dimasihkeun ayat nu awal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing saja anu takwa ka Gusti Allah sagala rupa kasusahna bakal aya jalan kaluarna. Aya problem, aya solvingna. Oke, Gusti Allah bakal masihan rezeki ka jalma anu takwa anu teu disangka-sangka. Taya diantawis pirang-pirang faedah. Oke, diantawisna faedah jadi jalma anu takwa urang dipasihan kamampuhan pikeun ngabedakeun mana bener mana salah. Jeung dipasihan kamampuhan pikeun nuturkeun jalan anu bener. Yang kitu deui Gusti Allah ngajanjikeun ari jalma anu takwa teh diposisikeun sebagai jalma anu mulia. Sakumaha dina Al-Qur'an surat Al-Hujurat dina ayat ka-13 inna akramakum indallahi atqakum. Saestuna jalma anu terhormat, jalma anu mulia mumuhi Gusti Allah eta teh jalma anu takwa. Jadi supaya urang ku Gusti Allah diposisikeun jadi jalma anu terhormat, jadi jalma anu mulia mumuhi Gusti Allah, maka urang terus berikhtiar ngamalkeun ngalaksanakeun takwa. Tingkatkeun terus kata-kata urang ngalaksanakeun kana parentah-parentah Gusti Allah, ngajauhan kana pirang-pirang anu dilarang Gusti Allah, sehingga urang terlindungi, terproteksi tina datangna dosa-dosa karena diri urang. Tapi syarat ieu urang insyaallah kamuliaan kehormatan urang Gusti Allah ditingkatkeun. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir urang ngadoa taqarrub ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.